warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah patepang deui sareng Bunda di semester 2 dina pangajaran 5 bahasa Sunda ngeunaan hirup bersih tur sehat. Nah, sateacana diajar, hayu urang siapkeun bukuna, calik sing merenah sangkan urang tiasa nyandang ilmu tina pangajaran ieu. Sok di dieu saha anu apal hirup bersih jeung sehat teh kedah kumaha bae. Hirup bersih jeung sehat kedah dibiasakeun sangkan urang jauh tina panyakit. Teras anu kedah bersih teh sanes awak hungkul tapi anggean sareng lingkungan. Mana lamun anggoan atawa acuk urang kotor kedah langsung dibersihan atanapi digentos kunu acuk anu bersih. Kusabab tiasa kaserang penyakit kulit, contohna ararateul. Kitu deui upami lingkungan kotor bakal ngundang bibit panyakit. Yuk urang ayeuna sasarengan Bandungan contoh kebiasaan hirup bersih jeung sehat. Anu kahiji aya mandi. Nah, di dia mandi tiasa dilakukan paling sakedik 2 kali dina sadinten. Teras anu kadua aya ngosok waos. Nah, waosna dikosok ameh henteu nyeri sareng henteu bau mulutna. Teras anu katilu aya tuang kadahareun anu sehat tur halal. Anu kaopat urang make pakaian anu bersih anu geus diseuseuh jeung nu tos diistrika. Teras anu kalima rajin bebersih lingkungan. Nah, di dieu lingkungan teh aya lingkungan di imah, lingkungan di sakola, sareng lingkungan di masyarakat. Materi nu bade didudikeun nyaeta ngeunaan Panitian Basa bagian A halaman 52. Pek hideuk regepkeun kalawan Daria. Cara hirup sehat. Harita parantos tabuh salapan wengi. Dadi masih keneh cindekul di payuneun TV. Kaleresan acara TV harita pikaresepeun. Tamat acara nu hiji aya deui acara sanes. Sami pada pikaresepeun. Atuh kitu sareng kitu moal aya tungtungna. Ku mana dadi tos diwartosan ulah sok ngabiasakeun mondok wengi teuing. Namun para dipalire malah sakapeung mah dadi sok ngagoler mondok dina sofa bari nonton TV. Tabu 4 subuh bapa mulih ngaronda. Barang ningali dadi ngagoler payuneun TV. Atuh regeyem we dadi dipangku dialihkeun ka kamar. Teu aneh upami dadi sok gugah rada siang. Emak, dadi gugah kasep geura ibak pan bade sakola. Harese pisan dadi bade gugah teh. Karaosna mastaka lieur, soca hese bade dibentakeun. Sareng awak karaosna laleuleus. Atuh hing we dadi nangis, bari ohek-ohekan utah. Atuh bujeng-bujeng sakola bade ibak ge ngaraosieun ku cai. Saur emak, tah kitu ari kamalinaan nalajo TV teh dadi karaos ayeuna mah. Ka sakola ge pan janten males da awak teu raraos. Ayeuna mah istirahatkeun, mata kedah nurut ka emak. Atuh dinten eta mah dadi teu tiasa mios ka sakola da teu raraos awak. Ku bapa dipangdamelkeun serat kanggo ka sakola. Saentos ku Bunda dibacakeun, di dieu aya kamus alit diantarana parantos hartina sudah, aya cindekul hartina duduk diam, kaleresan hartina kebetulan, dipalire hartina diperhatikan, diwartosan hartina diberitahu, kaduhung hartina menyesal, kamalinaan hartina keterlaluan, gugah hartina bangun, dipangku hartina digendong, laleuleus hartina lemas, mulih hartina pulang, lieur hartina pusing, ngagoler hartina berbaring tidur, ibak hartina mandi, pikaresepeun hartina menarik, mios hartina berangkat, sarengsena hartina setelah selesai, tabuh hartina jam, wengi hartina malam.
Tah saentos hideung mirengkeun carita anu judulna cara hirup sehat, di dieu aya latihan halaman 53. Hideung ngerjakeun ti nomor 1 dugi ka nomor 5. Teras poin C-na ngalengkepan kalimat halaman 54 ti nomor 1 dugi ka nomor 5. Tiasa diisi langsung dina buku paketna masing-masing. Alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna tos rengse. Pamudah-mudahan ilmu nu tos didugikeun tiasa bermanfaat kangge urang kapayuna. Sakitu anu tiasa kapihatur upami aya kalepatan dina ucapan atanapi paritolah nuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq